Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur dangu sadaya di mana bae ayana wilujeng patepang dangu de sareng emang di acara nu dipikadeudeuh ku urang. Acara dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dikucuran rezeki nu agung tur halal, dipasihan pakasaban anu tentrem nyaman, oge ditebihkeun tina balai atanapi musibah, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, satia ngarojong channel emang, oge satia ngadepongan kolom komentar ieu channel. Hatur nuhun. Oge kanggo dulur dangu sadaya nu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di-subscribe, ditowel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun cariosan anu katunda. Terus diacungkeun jempolna, diantos kritik lan saran di kolom komentar, di-share dibagikeun saseueur-seueurna. Hatur nuhun. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut yasana kidagar bagian nu ka-13. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Ulah tetep bae gawe mah jang, ngan bae kudu leuwih ati-ati. Kami ge butuh jalma anu aya di jero pikeun nyiaran info sarta nalingakeun gerak-gerikna Juragan Kosim. Nu opatan terus ngobrol pikeun ngasakeun babadamian sangkan lembur leuwih aman. Kabeh ge sapakat ngarasa curiga ka Juragan Kosim. Riungan kakarak bubar sawaktu wanci nincak ka wanci sareureuk kolot. Kocapkeun di imahna Mang Kosim. Mang Kosim harita keur ambek-ambekan kabiana nu jadi pamajikanana. Nu jadi sabab sawaktu Mang Kosim balik si jeliteng domba kamemetna eueuh di kandangna. Sawaktu ditanya kabiina, cenah domba teh dibeli ku Pak RT geusan syarat narekahan Mang Kemed. Dasar maneh manah kalah kadibikeun di si jeliteng ka Pak RT. Apanan akang teh leuwih hade korban duit daripada ngorbankeun si jeliteng. Kalah diloskeun kitu bae ku nyaneh anah kabina-bina. Karunya Kang, Pak RT teh jengjang sumages kukurilingan kaditu kadieu. Neangan domba hideung tapi temanggi. Anah teh tetega. Eta mah urusan maraneh nanah. Bonggana nurut ka dukun. Dukun menta tumbal embe kendit sajodo diturut bae. Nyaho hese neangan embe kendit teh. Jabaning mahal deui.
Keun we atuh Kang. Da akang mah terugi. Apanan dombana oge dibeli ku Pak RT teh. Malah mah hargana mahal. 300.000 Kang. Dibeli mahal ti mana hordeng. Apanan duit na oge nu 200.000 mati akang. Manya domba akang dibeli ku duit akang. Sarua we eta mah jeung dibeli 100.000. Rugi gedean ah. Eta domba teh menang meuli 400.000 tibah Agus. Bandar domba urang Jati Handap. Geus Kang, diikhlaskeun bae. Karunya Pak RT, katempona bingung jeung capek pisan. Barina urang teh kudu inget kana jasa Pak RT. Apanan salila urang hirup sangsara. Urang teh loba dibantuan ku Pak RT. Loba dibere jeung diinjeman duit. Atuh ayeuna urang masrahkeun domba. Etang-etang males jasana Pak RT. Anu mang tahun-tahun mantuan urang. Dikitukeun ku bianah mah Mang Kosim teh jempe. Memang teu bisa dipungkir lamun Pak RT teh loba jasana ka kulawarga Mang Kosim. Sawaktu harita hirupna masih sangsara. Remen dibere beas, lauk, atawa naon bae bahan kadaharan samodel sampe atawa hui. Mun keur usum melak jagong, sok dikirim jagong. Malah remen Pak RT nginjeman duit ka Mang Kosim. Lamun Mang Kosim keur kadesek boga pangabutuh. Mang Kosim ngarahuh, tuluy narik napas panjang. Panonna neuteup ka bianah anu harita imut ngagelenyu ka manehna. Baku ari sok seuri kitu teh. Masih GR bae akang mah. Ari dibaledog imut anah teh nya. GR nanaon yeuh. Kumaha bejana tarekah Pak RT saparakan teh, nah aya hasilna. Aya Kang, Mang Kemet teh dibikeun ku buhaya hideung nu ngageugeuh walungan. Nah masih hirup si Kemet teh atawa geus maot nah. Mang Kosim rada ratug jajantungna ngadenge kitu teh. Manehna salempang lamun Mang Kemet salamet masih hirup. Ukur layona Kang anu dibikeun teh eta geus bareuh. Sarta beuheungna tatu mani ngewag. Tuluy dipulasara dikurebkeun langsung. Malah mah ditahlilan tadi teh di imahna Juragan Barkah. Hate Mang Kosim ngemplong ngadenge Mang Kemet geus jadi layon. Sarta geus dikurebkeun teh. Hartina rusiahna masih buni. Sabab hiji-hijina jalma anu nganyahokeun kana kaayaan dirina anu nyakutu jeung Dewi Makarawati ukur Mang Kemet anu ayeuna geus dikurebkeun. Nya geus ku akang diikhlaskeun si Jeliteng jadi para pangawasa walungan. Akang ridho nah. Tah kitu atuh Kang. Nuhunnya Kang. Akang mah meuli deui bae domba hideung nu anyar Kang. Ngaranan deui we si Jeliteng. Teu ah, akang mah moal meuli deui domba hideung. Ke dipake tumbal deui. Akang mah rek meuli domba bodas bae. Rek dingaranan si Dompu. Ari Jeliteng teh hartina ngagebleg hideung. Kawas sebutan Prabu Krisna pedah kulitna hideung. Ari Dompu naon Kang? Dompu mah singketan tina domba putih.
siganya aneh anah bodas sampulur mulus. Ih, akang mah maknya anah disarwakeun jeung domba tuh. Celetot bi anah nyiwit cangkengna Mang Kosim. Atuh Mang Kosim ngagurubug bakat kureuwas jeung nyeri. Ae, kalah ka nyiwit si dompu teh. Nah, si Uwi gesare tita tadi ge. Ayo atuh urang ke kamar, ceuk Mang Kosim bari mere kode ku ngicepan. Kuncian pantona Kang, bisi aya Ki Dagar ngintip. Saha teh Ki Dagar teh nah? Guru dongeng na Mang Otong teh Kang. Oh, atuh los teuing nah. Apan ieu oge dongeng nu dipedar ku Mang Otong teh karangan Ki Dagar. Ahai tot. Nya kitu Kang, nembe terang anah mah. Ilaing mah mantakna mun ngadangukeun dongeng teh dangukeun bubukana sareng panutupna. Oge di subscribe teras ditoel tanda loncengna. Oh kitunya Kang, supados kenging notifikasi atanapi pemberitahuan mun Mang Otong neraskeun hancanu katundanya Kang. Eta ngartinya neh teh nah. Ahai tot. Ampura Ki Dagar, Mang Otong iring nyelapkeun orat-oret di tengah naskah na Ki Guru. Ahai tot. Mang Kosim geuwat ngoncian panto sedengkeun bi anah nutupkeun jandela. Duanana ngaleos asup ka jero kamar. Saterusna mah atuh bayangkeun bae ku dulur dangu sadaya. Emang teu wasa medarkeunana. Hai tot. Disaprak kejadian maut Mang Kemet, sis Kambling di lembur Sugih Mukti beuki dihangkeutkeun digiatkeun deui jadwal ronda teh. Oge ditambahan harita malam Jumaah Kliwon nu kabagian ronda teh Pak RT Jang Suma Sidik jeung Mang Akim. Opatanana ngariung di gardu ronda bari ngaropi. Asana aman-aman bae lembur urang teh. Eueuh kajadianna naon? Disaprak ronda digiatkeun deui mah. Ceuk Pak RT bari leungeunna ngarongkong gelas cikopi. Tuluy disuruput lalaunan. Alhamdulillah Pak RT. Lembur jadi leuwih haneutun. Warga lembur anu tadina mah ngarasa gigiapeun ku kajadian mautna Mang Kemet. Ayeuna mah geus bisa tali berasare. Walon Jang Suma anu diuk dihareupeun Pak RT. Enya warga anu tadina teu wani ka cai atawa ka walungan peuting-peuting kusabab sieun kubuhaya siluman. Ayeuna mah geus mimiti wani ka cai. Sanajan can kabeh cara baheula. Mang Akim milumairan. Uing mah tepi ka ayeuna ge can wani ka walungan Mang. Komo nyorangan mah paur disantop ku buhaya. Ih, atuh da buhaya na mani gede kitu. Sigana munding ge kahuapkeun ku sakali capluk. Sidik nyelengkeung bari ngasur-ngasur hai durukan. Asak candik bubui sampeuna? Tanya Pak RT. Aya nu asak Pak RT? Sidik ngorehkeun durukan anu seuneuna geus leutik.
mariksa sampe anu dibubui. Sidik nyempal bubui sampe anu geus asak kana palupuh. Aya kana 3 na bubui sampe anu geus asak teh. Tah, ieu baturna Cikopi mah. Sampe manehot lain ieu teh. Cek Mang Akim bari nyokot bubui sampe sapotong. Lain Mang. Sampe mantega eta mah. Walon Pak RT. Leuwih pedok sampe mantega mah Pak RT. Nyaman, nyam-nyam. Leuh, maneh hipu kieu. Bisa andit ngabubuina maneh? Cek Mang Akim, sorana ngosom, da bari ngagayam sampe. Urang ulah tenang-tenang Pak RT. Ieu teh malam Jumaah Kliwon. Sakabeh kajadian kacilakaan di pengkolan Lebak Suruh teh tiap-tiap malam Jumaah Kliwon. Kitu oge maotna Mang Ukri sarta Mang Kemed. Enya Jang. Mang Kemed kapanggih teh poe Minggu. Hartina leungitna keur malam Jumaah. Jumaah Kliwon pisan. Walon Pak RT. Dunungan Ujang kumaha? Dunungan kuring. Tadi bada magrib. Geus indit ka saung kebona. Bari mawa sasajen kumplit sanyiru Pak RT. Walon Jang Suma. Lamun kitu kudu diintip ka saungna Jang. Tapi naha moal matak jadi mamala Pak RT. Kuring mah paur kawas Mang Kemed. Kaituna ulah sosoranganan Jang. Tapi urang kabehan. Nya api-api bari ngaronda ngaroris lembur. Ayeuna Pak RT. Kejang sakedeung deui. Urang meakeun heula Cikopi jeung bubui sampe. Nu ngaronda uplek ngobrol bari ngadalahar bubui sampe. Wanci terus nyerelek. Hawa beuki karasa tiris. Pak RT ngilikan arlojina. Geus tengah peuting Jang. Takol kohkol 12 kali. Jang Suma nguniang hudang. Sarungna anu bieu diharudungkeun jadi dikongkoyangkeun. Gap kana panakol kohkol. Tuluy nakol kohkol 12 kali. Merean tanggara ka warga lembur lamun hari teges nincak wanci tengah peuting. Urang nguriling ayeuna Pak RT. Enya nam urang nguriling ngaroris lembur. Hayu dik Mang Akim bawa kohkol leutikna. Cek Pak RT bari gap kana batre panjangna. Dina kaayaan kitu ngadadak kadenge sora anjing babaung mani melewung di kajauhan. Angin ngagelebug nyeor mani tarik. Ronda anu opatan ting raringeuh. Sidik mah langsung bae muntang ka Mang Akim. Ari maneh kunaon dik? Cek Mang Akim. Sieun Mang. Cenah cek Aki Uing, lamun anjing ngadadak babaung, tandana aya juri atawa siluman Mang. Borangan maneh madik. Meunggeus, ulah ngabobodol calana Amang atuh. Sidik ngalepaskeun cekalanana kana calana Mang Akim, tapi pindah leungeunna jadi nyekelan kana sarung Mang Akim anu dibelitkeun kana beuheung. Kalah kang nyang sarung, kacekek Amang yeuh. Kumaha Pak RT? Sora anjing datang ti belah wetan, sigana ti arah ka Juragan Qasim. Urang pariksa ka ditu bisi aya naon-naon. Mang Akim takolan kohkol. Tapi kade mun tepi ka sisi lembur belah wetan,
ulah ditakol deui. Pak RT ngahurungkeun batrena, lampu senter ngabara Nyai Caang. Pak RT lempang pangheulana dituturkeun ku nu tiluan. Trok trok tok, trok tok trok. Kohkol ditakolan ku Mang Akim. Sedengkeun sora anjing masih kadenge babaung patembalan ti arah wetan. Duduk, hahai, tot. Waktosna tanya kapan dulur dangu sadaya, Mang cekapkeun heula semet dieu dongeng. Mugia urang dipasihan yusua anu panjang supados tiasa patepang dangu deui dicariosan nu salajengna. Mangnyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan oge kakirangan, boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Urang pulungan nu saena, nu endahna, nu bagusna, urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.